Gusti Allah dina ieu ayat rek nyaritakeun sifat-sifat penghuni neraka jahanam. Sifatan-sifatan jelema nu bakal cicing di neraka jahanam geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Wallahu a'lamu bimaradu taisa pamaniku nuduhkeun sabalaing man bahwa maka utawi maniku kang oleh pituduh wa mayyudlilan utaisa pamaniku nyasarkeun ya Allah ing man faulaika maka utai mangkono manhum ya ulaika iku kang tuna kabeh. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wallahu a'lamu bimaradi walaqad dimiyati teman-teman zara'na ngadamel isun agung khalaqna ngadamel isun agung li jahannam kadue neraka jahannam katsirun ingkang akeh minal jinni kang tetep saking jin wal insi lan manusia lahum iku tetep kadue katsiran qulubun utai pirang-pirang hati la yafqahuna kang orang ngarti ya kulub kabeh biha kalawan biha kalawan la yafqahuna kang orang ngarti ora paham ya kasirun kabeh biha kalawan kulub al haqqa ing haq ing bener walahum lan ikut tetep kadue kasir utawi ayun pirang-pirang mata la yusirna kang orang ningali kasirun kabeh kalawan a'yun dalail qudratillah ing pirang-pirang dalil kekawasan Allah basara i'tibarin kalawan ningali i'tibar walahum lan ikut tetep kadue kasir azan utai pirang-pirang telinga la yasma'una kang orang ngarungu iya kasir kabeh biha kalawan azan al ayat ing sakayat wal mawa'idh lan pirang-pirang piuruk sima tadabburin wa ta'awid kalawan ngarungu ngangen-ngangen lan narima piuruk ulaika
ulaika itu mangkono kasirun kal an'am iku kaya pirang-pirang raja kaya ya ada bil fikih wal basar istibaik dalam orang ngerti lan ningali lan ngerti balhum balik tahu utawi ya ulaika iku adallu kang leuwih sasar minal an'am tinibang saking pirang-pirang raja kaya li anha ta'tulubu manafi'a kena satuhune an'am iku nyupi an'am ing pirang-pirang kamanfaatan an'am wa tahrubu min madhari lan lumaku lan malayu ya an'am saking pirang-pirang badarat geuning an'am wa ulai utawi salam budayane ulaika iku yaqqa nibu maju ya ulaika dan dari atasnya neraka mu'adadatan kena arah-arah mu'anadah malawani atau nentang ulaika utawi mangkono firhum daya ulaika al-ghafiluna iku kang lali kabeh masyaallah. Gusti Allah dina ieu ayat rek nyaritakeun sifat-sifat penghuni neraka jahanam. Sifatan-sifatan jelema nu bakal cicing di neraka jahanam geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Urang kuari melalui ayat ini bisa nyaho si etak penghuni neraka jahanam, si etak penghuni neraka jahanam melalui ayat ini bakal nyaho ka penduduk neraka jahanam bakal nyaho urang. Bahkan lain ka batur bae buah aing nyaho bakal masyaallah Allah. Setelah Gusti Allah nyaritakeun ka bangkawarahan Yahudi didatangan Kanjeng Nabi diangkat sebagai rasul nu tadina ditunggu-tunggu lantaran nyahonya dina kitab Taurat tapi ku takaburanana teu iman nyana ka Kanjeng Nabi teu iman nyana ka Allah buang kawara ya sok cek Gusti Allah Muhammad fakta susul kososo bejakeun cerita-cerita dongeng-dongeng tentang kebuah kawarahanana Yahudi kabiadabanana Yahudi termasuk Nasrani anu teu iman ka Allah teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu bejakeun fakta susil kosos lain eta bae Muhammad sampaikan dongeng ki Bal'am bin Ba'urah jelema anu geus hebat deukeut ka aing tapi nyana akhir hayatna kaluar ti agama Islam gara-gara berat kana dunia pamere ti masyarakat pamere ti pamarentah akhirna kaluar nyana tina jalur Islam bejakeun Muhammad abengke di tahun 2015 besi aya kiai nu kos kitu tah dongengkeun Bal'am bin Ba'urah besi aya kiai nu ngarep-ngarep dibere ku bupati ku gubernur ku presiden bejakeun ki Bal'am tah geus leuh kitu besi aya kiai anu dedeukeutan jeung Golkar bejakeun tah dongeng Bal'am bin Ba'urah Muhammad fakta susil kososo bejakeun ulah mentang-mentang manehna mah kitu kah kiai di tahun 2015 macan sabaraha encan sapira ka kiai arana eta mah sapira tapi deui lagi Bal'am bin Ba'urah mah jadi waliun min auliyaillah ngageter aras mun ngadoa murid 500 geus bisa halal liber tapi nyana aku diberi hadiah ku raja hadiah ku masyarakat dan lain sebagainya berat kadinya poho ka aing
sing hade bejakeun tak kerjakeun kaki Golkar yakin hadena cenah aing mah lain Golkar PDI sarua aing mah jadi peti lupa sarua bae aing mah jadi PKB aya akur aduh cek kiai aing mah minggu hareup moal ngaji atuh sanuni tah kuari geus saroplok kiai mah tetep masih utuh kiai mah tetep paling ge rada isin-isin setik doang tapi DPR mah geus kalaluar teu ngaraji kuari goblok jadi aing dicarekanan beus anu nyareka ya aing mah teu nyarekan Gusti Allah nyarekan sia awas sia je parang sana aya DPR Golkar di ngaji bae mundur kuari setengah ngaji lah teu hayang ge da ngaji Allah teangan ku sia pengajian di nu sejen aya nu nyarekan sia lamun teu dicarekan sia mah kos kitu bidug sia mah awas sia kayak sada ku aing disogok cenah ki uci ayo aing sogok ku sia saulah leutik jadi dikamanakeun bikin gue kaki Fudoli kaji Pendi tah los tah kena ngojay di dinya tah aing mah teu hayang aing mah leutik mah tah hayang gede atuh hayang aing sarua jak daun atuh sugihan aing jeung DPR Golkar mah deui parang sana sugihan aing mah sugih sia teh hayang dibere ku sia aing mah teu hayang aing dunia sih nu Allah paling jakuai aduh Gusti Allah teh yo orang keur ngalalempeng awak maksudna lain atuh mah anu kitu-kitu maksudna supayanya orang-orang cicing di dinya teh horenganan keur lelecehan ulah dikira kuaria aya DPR santri di Tangerang ada nyantri ada ngomong gak kula kiai orang yang bener sakumaha diomongkeun ku kiai teu beres di DPR teh ngomong jiji atuh diangsongkeun ku jelema tah ngadu jeung sia emang gua lagi oh cenah anak kula nyoteng cenah ya kiai di Paraban ku duit kos kieu aduh masyaallah sakeuna teh ajung ke tahun hareup ku mandek nyalon deui endeuh tolong goblok tuh jelema aduh ngomongnya lagi gitu bener nama geus ngomong geus beneran gua mah geus bener lillahi ta'ala Allahu akbar jangan kayak ngomong tuh bener cenah kula ya aduh cenah anak kok cenah di Paraban ku duit kos kitu geus boga rasanya lagi untuk lamun nyana bae ngomong di hareupeun kula modal kos kitu aju kiai anu daek tah di Paraban kos kitu eta mah kiai pamustungan kos kitu pamustungan teh mah kiai Gusti ulah loba omong lah sakira teh mah butuh sih butuh kumaha aju naik ka panggung ngadeulekeun ilmu sia raragagan ujianna boro-boro batur sia ge moal bisa gerege ngamangpaatkeun ilmu sebab Balam bejakeun faqqa susil kososo may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun mayahdillahu sahaja ku Gusti Allah ditukeun dibere hidayah atuh untung bahwa muhtadi kauntunganana eta jelema teh atuh menang pituduh sabalikna wa mayyudlil sahaja jelema ku Gusti Allah disasarkeun rugi atuh faulaika humul khasirun rugi horengan
genam kabeh genang Allah. Insyaallah. Al-qawlu fi anna dhalika kullahu min indillah al-hidayah minhu wa kadzalika al-idlal. Korenganan anu mere pituduh Allah nu nyasarkeun Allah. Urang lamun inget kadinya sararieun jadi tambah hak mutlak Allah nu bere hidayah jeung nu mere sasar adalah Allah. Ya Allah. Cuman Gusti Allah mere hidayah teh melalui seseorang geus jadi sunnatullah padahal mah dek dijadikeun jelema mukmin kabeh tanpa rasul ge bisa dek dikafirkeun kabeh ge tanpa rasul bisa tapi Gusti Allah sunnatullah karana abengke di akhirat babari nanyana Allah ngutus rasul titah nuduhkeun ka umatna nu manta Kangjeng Nabi teh salah satu rasul inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah jang nuduhkeun basyira mubasysyiran wa nadhira bejakeun Muhammad aya sorga bejakeun Muhammad aya neraka tuduhkeun jalan ka sorga tuduhkeun jalan ka neraka adapun engke nu milih nama terserah umat. Ya Allah geus atuh hari Kangjeng Rasulna geus teu aya dilanjutkeun ku para sahabat mentak cek Kangjeng Nabi khairul qurun qarni pangbagusna qurun adalah qurun kaula lantaran kaula mah langsung ti Gusti Allah lamun aya pertanyaan-pertanyaan naon bae langsung dijawab ku Gusti Allah melalui kaula langsung ti Allah. Khairul qurun qarni sumayalunahum tuluy anu ngarendeng kana eta kurun sahabat kurun tabiin sumayalunahum datang ke atsbat tabiin ta kurun Kangjeng datang ke kurun sahabat Kangjeng 13 tahun kemudian kurun sahabat sampai 40 tahun tidinya dilangsungkan ku sahabat sampai 100 tahun dilanjut ku para tabi'in 100 tahun sanggeusna dilanjut ku tabi'in sumayalunahum atsbat tabi'in eta pangbagusna sakitu Kangjeng sahabat tabi'in atsbat tabi'in urang mah kuari jowe Kiai Fudoli geus teu kahitung ka hadis eta geus teu kahitung. Ya Allah geus masa-masa kos kieu urang tapi tetep bae jang supaya jaga di akhirat Gusti Allah teh babari nanyana zaman saha sia hirup zaman Presiden Soeharto saha kiaina bakal dijelas zaman saha sia hirup SBY saha kiaina tanahnya zaman saha sia hirup terkecil di dunia terkurus Jokowi saha kiaina eta nu bakal ditanya. Ya Allah ya Rabbi Allah teh sambarangan mayahdillahu selama anu dituduhkeun ku Gusti Allah teh eta jelema anu menang pituduh untung melalui sahasia ayo geura aya kiai-kiaina terus datang ke akhir zaman bakal aya bae abe babari Allah engke nanya jeung nyedekeunana
kadituna tinggal milih urang sebab nu boga ikhtiar adalah urang. Sanggesa kiai nyampaikan bahwa pangeran Allah, bahwa kangjeng Nabi Muhammad jadi angkat Rasul Allah, diberi mujizat adalah kitab Al-Quranul Karim, dijelaskan ku para kiai tentang hukum-hukum 200 ayat kurang lebih menerangkan tentang hukum-hukum, kisah-kisah caritakeun dina Al-Qur'anul Karim, sampaikan Muhammad, sampaikan para sahabat, sampaikan para tabi'in, kuari hei kudoli sampaikan ngajek jerek bae nya sapeting 3 panggung. Tanya pun sibuk amat dakwah hasil dakwah beli Fortuner. Heran dakwah lain gitu. Lu tadina teu bisa wudu jadi bisa, lu tadina teu bisa salat jadi bisa, lu tadina embung sedekah jadi daek, lu tadina teu tahajud jadi tahajud, lu tadina teu Islam jadi Islam. Eta dakwah. Tuh. Aduh cenah atuh salah. Ya lain salah-salah deui tah belah ditunti salah. Okos anu entengin kiai ngomong kieu, alhamdulillah cenah kiai hasil dakwah tuh kajian pondok, hasil dakwah kajian majelis. Ya Allah. Teh kiai teu ngaji nu kos sekarang itu kan. Katutupan mata hatena tolol bin goblok bin bolon. Lain eta tuh dakwah mah kunaon alhamdulillah kana dunia. Nu kos kitu mah teu kudu dakwah teh mah babari. Jualan jengkol bisa sia meuli pondok. Bisa jeung majelis ya. Ji teu kudu dakwah tah mah. Ulah gitu dakwah. Alhamdulillah kiai hasil dakwah tuh lembur anu tadi yang tahajud kuring teu. Sial tah mah. Saha emang nu dakwahna haji pengen dia tuh paingan. Paingan atuh di dakwahan ku jana moal balalener jelema teh. Baru-baru ngaba bener batur pugunya ge mengkol malu. Jadi nu dakwah teh anu nyahueun jalan. Kuari urang dek ka Jogja nanyakeun jalan. Ka Jogja jalan ka mana ye? Ka ditu tuh. Bener sih emang nyaho. Tuturkeun urang teh horeng teh nyaho. Ya Allah, dek ka Jogja ieu pra Karangkas Bitu. Kapagi jeung JB. Kok JB aya di dieu tuh? Emang ieu Jogja teh Rangkas. Ya Allah, aing salah tah eta. Jelema dek ka Jogja dituduhkeun ka ditu ka Rangkas. Mal beres. Kudu nu nyaho atuh anu nunungtun mah kudu nu nyaho. Acak-acakan atuh lamun teu nyaho. Cara kuari. Nungtun jelema teh teu nyaho atuh cilaka. Torekat teh dek nungtun ka Allah. Kunaon atuh? Nyana ongkoh beratas nama torekat tapi nungtuna kana dunia maning dirantai teh jelema kos kitu. Rantai asupkeun ka sumur parem cor. Ulah kada udang deui. Ji torekat mah geus we ninggalkeun dunia ka Allah. Ieu mah lain torekat teh kudu make mahar. Ya, torekat bau bukan jeung mahar atuh. Torekat mah geus kudu leupas dina kos kitu. Murid datang teh jungjang jingjing marah. Pan sia dibere zikir ti aing atuh wayahna tu jeruk-jeruk hasil mah mawa. Tah geus lain deui acara tah. Ini acara goblok tah kos kitu mah tuh. Naon bedana jeung bupati tah kos kitu mah. Salah. Tarekat mah leupas teh. Teh sasar kos kitu ngaranna nyasarkeun jelema. Ulah tarekat ulah kena kanyahoan ku batur pamajikan ge ulah kena nyahoeun. Ulah kena nyahoan urusanna urang jeung Allah. Ngan ge kanyahoan pan ye salaki hiji bangun puasa bae, puasa nu ngora tah naon. Bingung deh. Kege bingung cara nu kolot teh. Nomor kadua koti peutingna hudang bae, cakena teh dideuleukeun. Haju bangona ka nu kolot teh ka do kolot teh ka nu ngora teh ka pamajikanana bager
biasa norekat mah gitu bagi jadi ucodeka boro-boro jeung batur jeung pamajikan geus ucodeka jeung anakut aju bangunna barahan biasa tah sebab teu nganggap kana dunia ieu mah barang norekat nyana teu usaha nu pamajikan dirorodan aya keneh gelang ngadeukeun jual aya keneh kongkorong ada barang norekat jadi kos kieu ieu salaki tolol da kos kitu ulah tarekat batal tokot yang sia ka anak ieu yang sia aya abah geus abah mendeka Allah bae ulah mikiran abah ngan eta bae sabaraha bogana tah eta mun untungna 100.000 aing 70 teu lain norekat mah kos kitu ngabujangkeun anak ngaranna gitu susah setik mesti salah sih gak ada mendak kuari guru-guru torekat teh bolot nya cek urang mah kunaon hubunganna jeung dunia haul hai pan sia teh murid aing ayo mararawa ka dieu namun teu mawa sapa siap wae cah ali torekat jadi kajajade di kieu tuh kitu menang ngondang ali torekat geus pokona deuk nahaolan ieu nu bogana tuan syekh dik milu hayu teu kaji teu aya nu diondang aya hayang kabarokahan hayu sebab nyanana hadir di dinya geus hayang ka deuleu sia di dinya ke hadir poe malam poean haul ka di dinya nu mana cenah tuan asal anu jenggotan tah eta oh kebenaran orang Cisoka aya aja gua ieu tuan syekh haju nyana ngaku goblok gabehan kangenahan nyana di seh-seh nyana aku saja pengen di kiai-kiai oh iya pukul lain kunaon ngarasa ngeunah di kiai-kiai teh si mana oh teh si anu tolol eta termasuk jelema tolol bin tolol eta kuduna mah aing mah lain kiai aing mah lain kunaon ku sia disebut kiai tapi sia nyebut mah aing atuh dungu aing eta blon keneh di sarua lain ya Allah ya Karim nah anu nungtunna ieu kudu nu nyaho jalan mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah fawal muhtadi untung wa may yudlil faulaika humul khasirun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atuh rugi kabeh nah intina jelema nu diberi hidayah yakni agamana Islam percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah percaya karena kitab Al-Quran sebagai kitab Allah nah ini jelema diberi hidayah bahwa muhtadi sorga urang ya urang Islam kabeh iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi haji urang deh percaya karena kitab Al-Quran ngatak didengekeun ke urang ieu percaya ieu ke Quran ieu keur didengekeun percaya yes urang teh penghuni surga ieu penghuni surga ieu lain lalagaan mun aya nyaho penghuni surga ieu tah ieu emang karari ieu penghuni surga mah darekil atuh engke rapi nama di surga kuari mah teu dekil keneh emang iya mun nanya penghuni surga teh ieu tah nu di dieu doang di majlis di luar mah wallahu alam cek nu di luar teh pan kitu amat sih kiai itu sia kabawangan penghunina mah penghuni sisi lah wa mayyudlil saha jelema anu ku Allah disasarkeun teu iman ngajak jerek bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah Kangjeng Nabi teh utusan Allah Al-Qur'an teh didengung-dengungkeun nyana nonton di TV teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim eta disasarkeun ku Gusti Allah informasi geus aya di berbagai-bagai lain lalagaan televisi geus aya koran majalah HP mah geus wahara jasa geus loba jasa tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam antara Nasrani jeung Islam perkembangan di luar negeri nyahonya
tapi tidak iman disasarkan ku Allah. Bahkan aya nu imahna teh deket jeung Ki Haji. Ieu saya ieu seteguan, ieu Haji Soleh deket. Tapi teu iman. Teu iman, masyaallah karim. Disasarkan emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu. Ku ari mah jamual aya jelema nu teu nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah. Informasi teh geus luar biasa. Melalui berbagai-bagai. Ayo. Deuk bake naon coba ku ari mah informasi masyaallah mudah nyahoeun kabeh encek-encek. Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh. Ku ari geus anu tertutup informasi. Tapi tidak iman. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Emang endek dijadikeun penghuni nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kuarima perumahan muslim, perumahan kafir. Geus aya. Jadi nyana lewat ke perumahan muslim. Berarti kan eta teh geus nyaho nyana. Oh ieu perumahan muslim. Ai muslim teh percayana ka pangeran Allah. Ieu geus nyaho nyana. Di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam. Komunis aya, Yahudi aya. Di urang kapital aya, kapitalis. Iya tadi urang aya kabeh. Komunisme selalu mempercayakan materi. Langit, bumi terlihat berarti materi. Tidak ada Tuhan ceknya. Semua ini adalah petet-petet ceknya ini. Ceknya petet-petet. Badar buah limus benernya. Ceknya jadi sorangan. Langit jadi sorangan, bumi jadi sorangan. Tuhan tidak ada. Dulu pernah ada enggak? Pernah, cuman mati Tuhan. Goblok tak komunisme sama rata. Tuh pangerannya nama komunisme. Soviet diurang komunis. Baheula PKI komunis. Kuari muncul kembali komunis. Lantaran urang hubungan jeung RRC. RRC teh kapan hubunganana jeung Soviet? Berarti kan komunis. RRC teh biang komunis sarua. Asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari. Wow, palu arit ambalaya kuari di Indonesia. Tinggal renungkeun ku urang, kok bisa terjadi seperti kieu atuh kumaha ente nu nyicingan negarana. Ya tuh cenah ya presiden atuh aya satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia. Negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan. Je, emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan. Je, emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan. Kok bisa je urang teu menang ka ditu atuh cenah bae bodoh. Emang nu bodoh mah situ emang kabehan ge. Iya mah betah jasa jadi jelema bodoh. Geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur. Ji, ayo gua. Demokrasi. Nah, iya kuari di urang teh kapitalis. Untung rugi. Lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan. Sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge. Tuhan tidak ada cekna sebab enggak pernah muncul Tuhan. Cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu. Eta komunis. Oh, pangeran nya nama. Oh, pangeran urang we geus kumaha urang hirup mah ben. Hirup. Bae selesai. Komunis kos gitu. Ya, hukum cenah mah. Hukumna kumaha ngeunahna dijieun ku sorangan. Aya di demokrasi. Ya, iya kapital. Iya mah untung rugi. Jadi jangan mah make perhitungan. Selama untung silakan, selama rugi dan kumaha untung rugi. Ya urang ya. Di negara Indonesia teh ieu teh demokrasi. Nah, nu mantak dipermasalahkeun tentang sosialis komunis. Tentang demokrasi kapitalis. Iya dipermasalahkan di Indonesia. Mayoritas Islam. Barulah 90%. Turun 80% kuari. 20% kafir. Tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian. Hina amat urang. Sebagai bangsa Indonesia. Meureun Bung Karno teh ningali. Waduh bangsa aing. Nu baheula ku aing dimerdekakeun. Aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia nang hese capek nu diseret nu ditembak nu dibacok nu dimurtil dan lain sebagainya
tinggal melestarikan kemerdekaan kos ya Bung Karno ya Karim Bupati siateku goblok-goblok teh gubernur siatu kok tolol-tolol teh menteri kok begitu terus ka raja-raja Bung Karno hudang emangnya ada teh hudang kamari ge Soekarno aya ka ditu kuari ge ngaji aya Soekarno aya lain lalagaan beneran kuari mah bah pajar lalagaan Soekarno teh ngaji kuari di dieu di mana cenah kiai jeung urang mana tuh Soekarno urang ditu tuh ngaji jalan di mana tuh di deket Tanggalambon aya ngaranna Soekarno nah Soekarno eta wasa samira si eta atulah wa yudlin faulaika humul khasirun tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin nah ieu walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins demi ieu nyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam katsiran loba minal jinni wal ins ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam Allah karim geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh mana sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha eta jelema paralin terluar biasa dagang mararaju politik nah mararaju haju lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri malah manyana ke luar negeri bisa keliling dunia ku pinter-pinterna tapi hatena teh la yafqahuna biha teu ngartieun kana bener hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard teu bae teu percaya malah nyeunaan gereja malah nyeunaan kelenteng dipersiapkeun deui di mana gereja macet hatena teh lain jelema bodoh pinter bahasa nage Indonesia bisa Jawa bisa Sunda bisa Inggris bagus puguh karuhan bahkan bahasa Arab dia bisa dibaca akunya terjemahan teh lain endek iman tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate tapi teu percaya teu iman teu ngarti nya kana bener teh ieu lah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam tuh nu boga pabrik percayaeun ka Allah henteu eta lah ayat ieu nu berlaku walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener lain bodoh nya pinter bisa nyen pabrik nyana di urang padahal ulang negeri urang dalam negeri atuh sarua Cina Medan Cina Bangka loba ngartieun nyana nyahoeun nyana bahwa di urang teh loba Islam di negara luar loba Islam aya Baitullah aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah nyaho nyana tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam na'udzubillah min Masya Allah urang mah untung ya tuh walahum ayunul la yubsiruna biha ya naga boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah kalawan neuleuh itibar neuleuh nyana kana gunung malah menikmati
keayaan gunung neule nyana laut malah menikmati laut neule nyana hutan menikmati hutan malah maneule nyana perkotaan menikmati perkotaan neule berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah dideuleukeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleu gunung masyaallah kawasa amat eta Gusti Allah deuleu nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung nya moal aya. Urang deuleu laut beu eta laut pohara amat Gusti Allah deuleu laut saha sih nu bisa nyeun laut nya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang makan kitu. Ketika deuleu hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah. Saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah. Neuleuh hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah ayatul lalea ya Allah maha kawasa Allah saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa neuleuh maung horengana maung sarua maha kawasa Allah pohara amat neuleuh deui urang orai aboh ya orai pohara mah saha nu bisa nyeun orai urang mah maha kawasa Allah aya angin saeong beu maha kawasa Allah nyeun angin nabrak ke lembur jadi angin beliun wah acak-acakan gua angin beliun maha kawasa Allah deuleu laut oyak laut jadi tsunami maha kawasa Allah saha sih nu bisa nyeun tsunami jeung moal aya lain Allah mah maha kawasa Allah nyeun tsunami Gusti coba jieunkeun deui ka Banten teh tsunami Gusti udah makan gitu kuari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Ieu gunung Bitu. Wah, ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja. Atuh suntik kusia maka panasilin. Bere influenza kadija obat kadija. Tah, ieu urang mah teh embung terbawa urang ku Yahudi. Terbawa urang ku Nasrani, terbawa urang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi, henteu maha kawasa Allah Gusti, meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami, urang mah langsung maha kawasa Allah. Allah nyeun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian. Di sana ada kejadian keretakan tanah, maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat. Maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami. Aya tanah ngeretakeun nang saha goblok. Siapa tolol atuh. Bengker ku sia atuh coba. Ayo. Atuh tinggal di babari beja. Ya ada ngomong ngaco bae ge jangan teu ngarapihan atuh nang Allah beres. Sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak bae teh jadi deui tsunami jadi. Nyana ngocoprak bae tah nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami ieulah anulah. Wah, sambuar macam buah pohara jasa. Jol tsunami deui di Pangandaran. Lamun nyana ngocoprak bae hajut aya tsunami deui mah heuh bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah. Ramuan inum gusia tah. Ya henteu nya ngocoprak bae jadi deui bae. Gunung diocoprakan bae jangan bitu deui. Atuh maning dianggeuskeun kakawasaan Allah beres. Selesai geus. Yang ngadoha bae urang ka Allah. Teu daekeun nyebut nang Allah teu berat. Kunaon eta? Matana. Teu daekeun neuleuh kana kakawasaan Allah Subhanahu Jereukeun urang seut. Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur. Begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit. Betapa maha kawasa Allah nyieun langit sakitu rapihna. Aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah. Neuleuh ka handap, neuleuh bumi. Maha kawasa Allah. Nyieun bumi 7 lapis. Bagus amat
tartiban-tartibadana lempengan-lempengan maha kawasa Allah nyeun gunung maha kawasa Allah nyeun laut maha kawasa Allah Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon sieun teh ngan hiji bae ka Allah bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak da tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui lah cak Anjing Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate gunung aya eueuh deui moal aya di hate laut aya eueuh deui moal aya di hate bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hiji nu aya di jero hate Allah cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan titusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tafakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang Jibril datang maneh ka ditu didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi sok gerage lah ulah aya nanaon di jero hate teh ulah aya apaan saan ulah aya naon deuk kijang bae udah kagedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing anu aya kuari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti diragapna geus ralanya sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui eta tolong teh mah goblok teh mah lain ngadeukeutan ka Allah gajauhan bohong ya ieu mah tafakur teh tolol kabeh ya Allah ya Rabbi ulaya nanaon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh haju aya haju eueuh deui ulaya bumi kitu keneh mobil kitu keneh rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil lu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang maot ditinggalkeun kumaha keangkeun di jero hate sih rugi amat sih dah komo awewe mah nyangkeun di jero hate Masya Allah rugi nu mantak lamun ulah yang nyangkeun di jero hate kawinna jeung nu hideung bebas engkena bebas sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan boga kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur moal lain udaekeun emang kunaon kitu aing teh teu pati kudu batur emang kunaon pendek aya dinyana hideung aya dinyana jobed aya dinyana aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolol teh budak aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun teresep nafsu keneh bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulaya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat goblok amat kuari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain nu ieu iya mah bangsana hayu coba ge hina amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina eueuhkeun geura di jero hate hiji be Allah cak Allah Khadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing
encan maot sama ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing. Tuh nu keraya di jero imah sorangan di kamar nyana ku ari keur tadarus datang si Hidir Datangnya datang di jero bae. Assalamualaikum. Salam saya. Kaget panto ditutup, jendela ditutup tapi aya bulan umpat. Tah bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah teu lumpat malah wau oh Khidir sasalamat. Tapi ketika orang lain ke Allah tak ngalamun dagang karung kieu bae. Kumaha jol we ha pendi keluar jangan aya naon Pak juri eta lantaran nyanana keur ngalamun. Ya Allah. Masyaallah. Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae. Kumaha kanjeng Nabi Khidir bae? Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung. Terus diboro ku jelema-jelema. Beres aya nu sasalaman. Sanggeus aya nu sasalaman nanya, "Kenal enggak sama itu tadi?" Yang mana ya? Yang tadi salaman. Iya enggak kenal. Sekarang kemana? Orang enggak, itu Khidir. Jadi dia sama Khidir sasalaman banget. Balik deui geus sakit ngan sasalaman doang. Mentek sing ade besi Haji Pendi ti peuting. Maksudnya keur sorangan Haji aya nu datang. Ha, ini Khidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Khidir tah. Aing mah lain Khidir. Aing mah babaturan sia. Ada di kuburan itu tuh. Pajar babaturanana berarti. Mantak nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah kagu. Boga mata teu didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kafir bae nya nama. Walahum ma'anun yasma'una biha. Boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, teu pernah didengekeun kana pituah-pituah, teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama simaa tadaburin wa ti'azin. Kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan ma ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun. Harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkeun jadi presiden Indonesia. Betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir. Ku hari babarengan jeung kiai jeung ustad. Eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah. Emang meureun endek dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam. Nauzubillah min. Salih. Nyana nyieun Perindo. Datang nyana ka Serang disambut ku kiai. Walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja. Awas ya, kasing hade. Hileud eta sing hade hileud. Awas. Datang ke Keresek disambut, datang ke Pandeglang disambut, datang ke Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teh coba. Ji. Aju ngayakeun pangajiannya ngadengekeun si Haritanu. Ngadengekeun nyana. Tapi teu iman. Cak di dieu nage mantak dijelakeun sima tadabburin wa ti'azin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabur jeung itian nyana memperhatikeun eta mah kan nyana mah lain memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana hanya untuk dukungan-dukungan. Aneh di Indonesia teh aneh. Kita ulah milih awewe atut jadi. Ayo Berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk. Ya. Woi, teu meunang ge cenah jadi imam salat ai imam negara matu teu naon. Masyaallah karim. Masyaallah karim. Baik-baik. Imam ngan sakadar nyaritakeun doang jang geus terjadi. Jadi deui kan bupati cewek. Jadi deui di dieu bupati cewek wali kota. Nah, ieu mah ka dieu mah geus lain awewe deui. Kafir.
Jakarta lamun jadi kafir coba deh kumaha Ahok masa orang dipimpin ku kafir cina kafir gaya mah adil ulah jaritakeun kafir adil boro-boro adil jang urang jang dirina geus teu adil jeung teu jujur lantaran teu percaya ka Allah jelema teu percaya ka Allah eta lah jelema nu pang boloon-boloon artina pang pasek-pasekna pang teu adil-adilna ulah ngajajakeun adil kunaon atuh sok sambarangan bae ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna Allah teh nyieun langit bumi urang percaya eta pangeran adil ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil kunaon aju di adil-adil di jujur-jujur bakal dihijikeun teu geura ka ditu urang mah ulah kajendeng urusan mangjing eleh nama teh sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih mereka dua mun kafir ulah milih sakedeung di dunia mun dibere tuh tolol jangan Allah moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang kunaon diacak-acak Masya Allah karim urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana neuk jadi gubernur mungkin kuari mah mewah boga motor boga mobil boga imah bahkan dibere jabatan sabaraha kebal sia menikmati barang hina di dinya tapi eta akidah sia dijual ka dinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal sabaraha kebal sia menikmati mobil sabaraha kebal sia menikmati imah mewah sabaraha kebal sia dijamin sia alam dunia sia 10, 20, 30 tahun memewahan sia di akhirat celaka sia di kulub sia ji eta teh kurang memperhatikan tak kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia lamun hayang nyaho cak ku si Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkeun jeung akhirat hayang nyaho maneh Muhammad bedakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis okos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai netes kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakicep maka jeung dijual akidah naudzubillah min zalik wa min zalik mata kurang datang ke tayangan datang cewek-cewek mabur saya ka ditu hayang gas aing mah bener tadi itu bener pokona lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki rada deureus aing mah lalaki gas eta ge mun merek aing mun teu manteu sia sok jore tungtungna ya Allah ulah hiji bae sebab urang bakal berhadapan jeung Allah kunaon kafir dipilih nah iya orang cilaka jasa saeutik kemewahan dunia urang naik mobil Lexus baby Benz atawa urang naik Ferrari oh indah jasa menang ti mana sia hayu urang dahar restoran ganti restoran nang di mana eta sia hayo ieu imah sia gonta-ganti nang di mana sia eta menikmati salin ganti awewe menikmati nah saeutik hanya setetes ku kabehan sabaraha tahun saya menikmati dunia di akhirat bakal kumaha Masya Allah karim iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge aing ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara buat kiai acara sebesar-besarnya nih saya kasih modal terserah mau maulidan mau rajaban nih modalnya terserah mau hawalan apa mau pertemuan nih modalnya nyana ge hadir ceramah kiai tapi kan lain si mata dapur tamajangan nyana nyieun demi untuk nyana teu mikir ta otakna kiai Masya Allah karim dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeung di akhirat bakal dikumahakeun ji urang mah muludan kabehan imajana ditanggung ku salah saurang ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta kos
muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi dek datang ka mana ieu mah urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang lah salah eta kos kitu kabehan ya kula mah boga teh 1 juta ya kula mah boga 500 ya kula mah boga cucur doang ya kula mah boga aqua doang aju datang deui kula mah boga sugut doang kieu tah ayo masalah geus eta nu lobana mah eta nu terakhir tah termasuk eta ge sarua tah mulu dan truk rame rajanya nama Raja Bantilok ngomong lagi mah mere kabehan ceuk cenah sanu ngadahar terus kitu nama bangkrut dunia okos nu bener tapi salah lu mantak aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah sanajan tutulung gaya nu bener tapi salah nu mantak sing ada kosu bener tapi salah aya mana aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tutulung ka batur sakjana teh boga tanaga boga wawasan saha anu perlu ditulungan gua aing deuk ditulungan turun ti mana ka jalan set aya nini culak cileuk kieu we kieu wah iya perlu bantuan berarti ya caknya langsung nini dicekel ini ayo diseberangkan gue nyari stop mobil tidak stop hebat biasa nah beres datang guys di alhamdulillah caknya nih kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu caknya teh ya kunaon dikadiekeun deui eta tutulung teh nyaho lebah kos kitu bolon eta tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula aduh kayunya anak indit teh goblok teh coba eta kan nyusahkeun cak nini aing kudu nyebrang deui bae eta lulungan teh nyaho lebah eta kos kitu eta lulungan teh nyaho lebah teh kos kitu loba urang tutulung teh nyaho lebah eta teu ngepas Masya Allah boga hate tapi teh dipahamkeun karena bener boga mata teh didelekeun karena kekawasaan Allah boga ceuli teh didenyekeun karena ayat-ayat Allah nah ulaika kal an'am jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi naon bedana teh jeung kebo bule geus eta kafir-kafir anu boga pabrik boga kapal udara weuh daharna ge isuk-isuk di Paris sore-sore di Inggris pahara jasa tapi nyana teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim eta teh rendengkeun jeung kebo bule adik kakak eta jeung kebo bule kebo plen kebo plen embe rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta kakana embe nyana adina kakana tetep embe berarti muliaan embe kakana embe nyana adina eueuh cenah embe jeung soang ya Allah urang mah mulia urang mah iman ka Allah urang mah iman pas sa pangeran Allah di mana Allah ulah ngomong sia aya teh nyaho di mana mah ngan bukan mah Allah bae eta geus hebat teh kitu. Naon dalilna coba cenah aya Allah aya hulu sia gobong bacok sia ku aing hebat eta jelema ngomong sia ku calana awas ieu tolol sia lagi lumpat urang sia lumpat po aing nanya pangeran jeung nana dalil lah hulu aing bage dalil hebat ngomong deui sia jeung aing ge can nyaho ka Allah itu jawara diajak ngomong mal beres satu diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah antara aing mah ngajina ge mingguan aju aing mah ngaji jeung tukang sate sia nanyakeun Allah di mana hayang nyaho sia ku aing tolol meureunna hayakeun ngadu kaki uci ucina ge nyahoeun beres tah eta bener eta jelema teh kos kitu enggeus bahasa-asa nah hari ieu gagah aya di nyana sugih aya di nyana pinter aya di nyana
jadi tekan politik pangbisana perekonomian pangjalana budaya nyana yahoen hartana lain miliar tapi triliunan nu di luar negeri ambalaya tapi nyana ditutup mata hatena teu percaya ka Allah hatena teu didelekeun teu dibukakeun kana bener ceulina teu didengekeun kana bener kana ayat-ayat Allah matana kitu keneh ulaika kal an'am eta teh adik kakak jeung kebobule beres geus mun aya si Tegwan mana kakak lu tanya ke orang tanya Ahok mana kakak lu emang di mana kakak saya nggak punya kakak punya kapan lu tahu dalam Al-Quran ada kakak Ahok ada siapa kebubule katanya ulaika kal an'am lainnya nabe kabehan kafir maksudnya ye dibahasakan ku Gusti Allah ulaika kal an'am kafir teh percis kos kebo kos sapi kos raja kaya kos hewan ternak jika pada naon ieu fi adamil fiki wal basar wal istima tidak teu paham teu leuleuh jeung teu ngadenge balhum Allah balik kafir leuh sasar tibatan kebo sapi nah emang kebo mah diciptakeun teh nya nama on teu boga akal nya nama diciptakeun ku Gusti Allah tatlubu manafi awat tahrubu min madariha kebo mah di mana-mana aya dahareun nya nama atuh ngarasa ieu aya mangpaatna di dahar ketika manehanana dak leumpang aya cai mundur nyawa nya kana mangpaat di madarat ketika aya seuneu nya lompat kebo sapi hujan lompat nya aya hujan bae aya banjir lompat nya aya banjir bae aya seuneu lompat nya ai jelema kunaon atuh ieu teh deureun neraka teu daek lompat balhum adon eta kafir teh neraka tapi teu lompat tarola meureun kafir mah geus biang neraka ieu ki haji kemudian ngeridit bae eta teh seuneu teu lompat goblok teh coba tolol teh coba ya pugu ieu teh maling korupsi teh tapi teu lompat eta ke neraka balhum adon lamun aya pemerintah kemudian korupsi lurah korupsi camat korupsi bupati korupsi rendengkeun jeung keboplen nah sia balhum adol sia teh leuwih bahaya kebo mah kebo maling daunna doang jelema mah dicabut kabeh maling kebo mah maling dander ngan daunna doang kerep datang bupati dicabut kabeh di meteran guyana kabeh set kabeh jeung sapara kanca-kancana kabeh parangsana tuh datang gubernur leuwih jahat deui datang menteri leuwih jahat deui nu jahat nun teh menteri datang calo jahat lamun aya calo teu bener rendengkeun jeung keboplen malah mah kena maek jeung keboplen kana balumpat sia ngaguling rindes sabak geus bandingan ge beakeun kabeh geus lah kujana teh geus bawa ancul-anculan ke kebo aja liak kabeh dadana brek beres geus kawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun kunaon cenah diliak kebo saha calo emang atuh sedang sabeda diliak ku adina atuh masalah balhum adall jelema teu pernah aya kadenge maling taneuh teu pernah aya kebo di kadenge kurang maling kayu tapi di Kalimantan kayu sabaraha hektar beak kabeh balhum adon tapi deuleu kumaha di Sulawesi eta dijual pulau balhum adon eta deuleu kumaha tuh kuari set kadieu beak kabeh nang hasil saha eta balhum adon jelema nu ngajual can dibayar ku calo ka belah ditu balhum adon eta kebo mah paling ge daunna doang ge geus dihus-hus kakara ge karu hus anu ngahus-hus goblok kebo maling tolol ieu dangdeur beak coba cabut si tolol teh coba di bawah ku ya ada jauh loba ieu urut kebo ieu bawa ka imahna saya menang dangder, daunan kok kebo tolol tak kebo. Ayo dibawa bae geus ku urang ka dieu. Belum habak tololan kebo ta tololan jana.
keboga tolol-tolol jana. Bogo keboga yang serikan. Keboga. Sak wewean. Goblok sak wewean. Cepen sing ngalalewe kae. Kan teu ngomong mah ngan bahasanya na. Tolol sia, goblok sia, goblok sia. Aing mah daunna ge ku sia dihus-hus. Sia. Goblok. Eta emang goblok. Atuh sana jadi masjid ge goblok mah goblok bae. Di masjid dulur sadaya yuk urang bebarengan ye kenceleng ye urang kitu naon jangan bangun masjid set beres DKM boga kunci horeng set dicokot kunyana cokot teta kebo mah tilok maling kenceng kebo liwat neule wah sok wae gandeng ngartieun kebo ngartieun dihusus hus aing maling teu naon teh dihus sia tah kenceleng mau ka mana DKM maling kenceleng duit masjid tolong teh coba ngomongna bangedan dulur sadaya yuk iraha deui cenah urang aduh mumpung hirup ayo urang naon kitu ngadaos sedekah engke mah geus payah teu bisa beres datang ka dia plak eueuh jelema buka tolol teh eta balhum adol eta rendengkeun jeung eneng tuh ya Allah ya Rabb ulaika humul ghafilun jelema nu pinter tapi pinter kabali nyarep daekeun hatana didelekeun kana bener boga mata teu didelekeun kana kakaosan Allah ceuli teu didelekeun kana puruk-puruk anu bener eta teh digambarkeun ku Gusti Allah okos raja kaya hewan ternak balhum adol bahkan leuwih sartibatan hewan leuwih jahat eta teh ulaika humul ghafilun eta lah jelema-jelema nu poho ka Allah poho kana kanikmatan akhirat majar teh kesenangan hanya di dunia kos komunis kesenangan hanya di dunia kos kapitalis urang mah lain kitu Allah boga kesenangan di akhiratkeun bae di dunia mah nyawa korbankeun jang sabilillah harta korbankeun jang sabilillah sakedeung di alam dunia urang boga kesenangan di akhirat mudah-mudahan urang kabehan dibere benta mata hati urang dibere benta mata urang dibere benta ceuli urang sehingga urang nyaho kana benar ngadenge kana ayat suci Al-Qur'anul Karim neuleuh kana kakawasaan Gusti Allah sehingga urang salamet di dunya wal akhirah wallahu a'lam bissawab.